nyebatkeun baiti jannati imah kami teh surga kami. Lain imah anu ageung tapi hatena anu lega gitu kan. Janten ngakibatkeun kumaha rumah tangga urang bagja teh sanes dina naon dina harta sanes. Kacita itu nu beunghar mah hirupna teh sagala aya. Bagja hirupna unggal minggu jalan-jalan we ka Pangandaran, kamari geus ka Pangandaran. Ayeuna geus deui ini ka Sukabumi. Ayeuna geus indit deui shopping di ka ditu. Indit deui meurkan bagja, nu matak itu teh teu bagja. Nu matak itu teh nyari kesenangan nu eueuh dina dirina. Anu teu bisa diteangan ku hatena. Upami urang teu bisa aya katenangan dina dirina, maka neangan katenangan di luar. Upami ibu tos ngarasakeun nikmatna maca Quran, tos ngarasaoskeun nikmatna tahajud, tos ngaraoskeun nikmatna salat duha, tos ngaraoskeun nikmatna dzikir, itu jigana mah teu hayang jalan-jalan shopping, teu hoyong angkat ka Pangandaran ari lain ngasuh incu mah kitu nya. Teu hoyong jeung di mana dan ingin ka ngiring ka amang ka tempat-tempat main teh ada sanggersang we hate teh yang balik buru balik teu tenang hidupna teh. Non da geus aya katenangan di mana dina ibadahna. Tapi lamun jamin teu tenang, jamin can bisa dipasang katenangan dina ibadahna, salatna can bisa tenang, saumna can bisa tenang, maca Qur'anna can bisa tenang. Kana kahayangna teh geus ditayana keneh, geus nitip ka Pak RT, ka Karang Taruna. Engke emak bawanya ka mana? Ka Pangandaran ngilu. Engke emak ngilu mana? Jarah. Oh, di mana jarah teh dek shopping pan itu, dek jalan-jalan niatna. Jangan dek jalan ka para waliullah. Seuna mah aya jalan-jalan ngarepressing. Marina teu aya katenangan dina ibadahna. Jadi baiti jannati imah kami cek Kangjeng Rasul eta teh surga kami. Tah upami dikersakeun